Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam, rampes, Kang. Kumaha? Aduh, gaya eta bedogna Servis lah, pan senayan nu begah. Itu tuh. Itu deui. Aduh. Nya can beres ya mah. Damelaneun. Kumaha? Ya, orang ngobrol we alah. Kumaha. Sama ngadekul gitu orang babala gonjangan biasa. Ya gitu, tina obrolan gitu anya. Indonesia gitu tah. Terutamana bakal atuh gitu ngalaman gitu orang di presidenan ke orang Sunda. Ya, cenah cek obrolan kolot baheula mah utamana pun aki we nu nguping almarhum. Nyebutkeunana mah hiji waktu cenah ieu ting kaalaman ting moal ku maneh. Bakal cenah Indonesia teh presidenna teh ku orang Sunda. Sakitu. Wallahu alam eta mah. Itu yang mudah-mudahan masih dikeresakeun we mau bapak aing ka DM nya. Wah, subhanallah luar biasa. Kumaha kitu kumaha? Nya mun teh mah gitu. Nya. Bapak aing jadi R1 lah paribasana gitu. Terus gubernur Jawa Barat gitu. Sigana bakal atuh ngalaman eta ku seorang istri gitu nya ku istri itu ngalaman ku istri teh ku pamegat gitu maksudna teh. Nah, saur sepuh kapungkur pun aki nyebatkeun Jawa Barat mah leutik. Jadi muncul bahasa orang mah ipis tapi kudu dicekal ku istri. Soalnya kan ai Jawa Barat mah berarti kan pajajaran, identikna pajajaran kan jeung raja. Berarti besar kemungkinan tetap ku pamegat seorang gubernur mah gitu kan. Tapi kan itu wallahu alam, da Allah nu maha kawasa segala rupinanya. Terkecuali sunna pami bupati. Bupati mah bakal sababaraha bagian tempat ku bupati. Gitu. Nah, ayeuna masalah bupati ya nya. Model ku istri gitu. Kaleresan gitu tah. Ayeuna kan Garut gitunya wakil bupatina istri ya. Karena aya harapannya nya eta kana bupati gitu tah. Lamun tina cariosan pun aki almarhuman wa kakuping salah sawiosna termasuk sapertos Garut ya kan Pangandaran, Palabuhan Ratu, Cianjur kan sapertos misalkan Subang gitunya eta salahna sareng pangintendukan sanes nama gitu kan pada eta nu pernah kakuping ku gitu eta besar kemungkinan pami misalkan nu janten bupatina teh seorang istri. Tah eta pami misalkan ayeuna Garut cek menurut misalkan pun aki mah dugi ka nyebatnya sami seperti orang siga ka presiden da Garut ge termasuk salah sahiji Sunda gitu bakal dugi ka ngalaman gitu dipimpin ku seorang istri sabab identik Garut mah sareng kota Intan. Ari Intan makan cecekelan itu kita ke bahasa orang manaon perhiasan misalkan istrinya gitu bidadari seperti suka pungkur lah gitunya gitu lamun didohirkeun mah. Jadi biasa besar kemungkinan pami Garut mah ku istri. Mudah-mudahan mah ninggal dina sosok sapertos ayeuna nu katinggal ku dina goloyohna gitu nya dina misalkan ieuna gitu terahna aya di Bu Putri gitu cek perasaan mah gitu. Terahna mah aya lah insyaallah. Tapi eta mah leres jeung teh mah ya wallahu alam tapi menurut AA gitu panalinga aya terahna di anjeunna mudah-mudahan mah namina tos Putri meureunnan nyangange Intan gitu. Kapayuna masing janten bupatina. Terus jeung ternya mah wallahu alam sakitu panginten apuntennya pilih ieu. Punten apa namina utamina mah kasadayana gitu ieu ukur ngobrol nyagar bungana naroskeun heureuy. Bagelnya gitu nya. Punten pisan nah punten sampurasun. Sampai